A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah teu tulisanan. Urang keur cicing di hareupeun imajol bae aya bajingan dua nyekelan urang haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, diadukeun kunyana dipaksa urang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa kunyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena ge dipaksa atuh terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Ya eta kumaha eta? Ya teu dipaksa. Dipaksa teu doraka teu naon. Mantap kaji pendi mah ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung di imah. Kumaha teh kitu? Teu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena teu dituliskeun teu dicatet walal tada fajun nazain murtad Zaid teh dewasa murtad nyana aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria Isa Ruhul Qudus Tritunggal etawa ieu pangeran mah ieu naon yo Gajah Mada Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil setelah panggil kita tobat lamun teu daekeun tobat bunuh eta negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi pindah agama bebas di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya adina Katolik adina di Protestan buapana Buddha mana Konghucu wambalaya saimah beda agama. Oh belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh poncol teh ya ieu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol
nu saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren datat belah dieu gereja paeunteng-eunteng urang di pengkolanana di gereja di ditu gereja Maha kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Tuh lagi kaget barang datang ya Allah poharamat padahal yang mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim didinya araya kabeh tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui. Salatiga mah kos sekarang itu Salatiga mah Islam, Kristen, Katolik seimah. Ya tadi gitu kos sekarang itu. Jawa tuh kos itu. Nah, Zaid murtad, Haju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh. Dina waktu geredan teu meunang antep tunggu sampai waras ikan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah teh emang aman-aman bae ganti agama suah buada teh teu beragama ge suah bodoh teuing sabodo bae sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah ada apa ini padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah wajarlah presiden melayat ke sana tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya sakitu bae ternyata teu meunang wallahu a'lam ma la yuqaddaru wallahu a'lam.